Ieu teh si boros teh raos pisan gitunya di anggo rencang sangu di bonteng semu gading. Bibitna ge cengek hejo, cengek bodas, bonteng sareng jaat. Jagung mah tumpang sari. Lampuyang emang laku dijual. Assalamualaikum, patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Ayeuna abdi sareng mak bade melak cengek sareng jagung manis deui wae. Kamari teh melak jagung manis mung bibitna sapalih aya nu awon gitu nya. Nyata ayeuna meser heula bibit jagung manis nu rada sae ti kios urang pelakeun deui. Jadi jagung manis ieu dipelakeunna ku abdi di sisian galang, kumargi nu di tengah nama engke kanggo melak cengek sareng terong sareng palawija sanesna. Jadi jagung nama tumpang sari. Ieu binihna di dieu abdi nganggo pertiwi. Eksotik pertiwi judulna mah. Eusina 1750 siki. Pangawasna di kios 85.000. Orang bebet keuna lah. Mungkin pami itu kan himan ujung ngasek kertas biasakan ku abdi dipelakan terus di ipur ieu di dia nganggo huut badag. Alhamdulillah melak jagung manis eksotik pertiwina nembereng se enak masih kene ngipur nutupan siki jagong nu parantos dilebatkeun kana liang asep. Kunaon Bang ditutupan nu kahiji ameh teu ku sireum ameh teu ku manuk teras ameh enggal meletek mata holangna pados enggal janten gitu enggal tumbuh. Sok sanaos tos dipasihan obat ti pabrikna nya angger geuning nembe ditinggal teh ku sireum mah digarulung keneh diharakan siki jagong teh. Salajengna abdi ayeuna bade melak terong kanggo dilalap.
melak terong parantos rengsek kenging 2 galong pinus galang 5 kirang pointen aya 10 tangkal deui. Ayeuna urang dilajengkeun melak bonteng sareng jaat. Eta nu barodas nu siga pare eta siki bonteng coel bonteng sayur. Pami ieu nu baruleudna tah ieu tah siki jaat, pami nu harideung aripis eta siki emes. Ayeuna abdi bade melak jaat sareng bonteng coel. Melak bonteng mah sore mah saasep teh 2 atawa 3 siki. Area duitna. Melak bonteng jaat paria belut sareng kacang panjang parantos rengse. Ayeuna lanjut deui melak cengek. Bibitna ieu cengek hejo, cengek bodas. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kawitan melak cengek. Ayeuna abdi bade melak lampuyang sareng koneng. Tah itu nu ngagaloler di handap eta bibit-bibitna tos disiapkeun kantun dicecepkeun eta bibit lampuyangnya. Teras ieu nu ngagaloler di dieu ieu bibit koneng. Boh pilih aya nu teu acan uninga naon bentenna tangkal lampuyang sareng tangkal koneng. Ieu abdi nuju nyepeng 2. Ieu tangkal koneng daunna semu bodas. Nya pahit tinggal tina beuti mah tos puguh warnana konengna koneng ieu nya koneng orange. Sami lampuyang mah koneng semu gading. Tangkalna langkung hideung mun ieu mah rada bodas, daunna oge sami langkung gelap sareng langkung aralit ti koneng biasa. Emang mirip koneng tapi para bentenna. Upami aya nu naros mang lampuyang emang laku dijual. Emang jarang anu meser lampuyang, jarang nu melarian lampuyang. Anapun abdi di dia ucap aceb melak lampuyang teh nya kanggo ubar. Ubar naon mang? Ubar beuki. Ieu teh si borosna teh raos pisan kitunya dianggo rencang sangu, dipais terutama. Sareng ngagugah nafsu makan. Biasa kanggo landong oge. Mumpung usum hujan jadi segala dicecepkeun ucap aceb. Beres enak ngalih ke galengan koneng. Pami melak koneng pelakeun bibitna nu tos janten. Koma ulah melak konengna. Misalkan orang gaduh koneng ngeser di pasar gitunya. Terus dicecepkeun biasana mah
tara jantan kemarin bakal buruk upami hoyong jantan kedah melak duitnan sama model kieu atanapi huluna hulu koneng teh nyata tilas bongkot koneng upami eta mah insyaallah jantan bakal sirungan upami konengna kitunya nusok aya di pasar di warung biasana mah angka buruk di plaklit teh.